rahasia. Malah ngalung kita budak. Oh. Capengan teh. Capengan buat teh. Wah, aing penting ngimpi. Aing teh boga kekuatan. Aing ge bingung serangan ge. Percaya ngimpi kitu mat cuma tahayul. Eueuh ilmu kitu mah wa eueuh. Serius, Wak. Aing teh ngimpi boga kekuatan aing bisa ngeluarkeun listrik. Seuneu segala endah. Ngaleungit ge aing bisa. Eta mah cuma ngimpi doang wa udah percaya wan kitu mah cuman ngimpi lah. Ari siang ngomongkeun naon sih dak? Teu ngarti aing mah da. Teh aing ingat lainnya. Ayo. Nya eta. Bete mah nama. Aing budak lieur. Budak ngomongkeun segala kekuatan naon lah. Karusing kana otak ah. Astagfirullah. Bisa rahasia. Baik koren lah itu kebon mah lu kan geus 2 minggu encan di koren pegawaian teh Ngoret. Atuh aya kitu mah. Pentingan heula tuh. mangkaknya banyak. Oke, siap. Aduh itu kebon ning sebalala can di koredan ada korena eueuh coba mau peso doang hese ku peso mangorena. Aduh, Wah. Nondi sia menang uwa we. Nista aing keur tihu terus sia dahar mah ngopi ngarokok. Tadi aing ke kebon. Nempo sinar wah hurung wah adi cokot ngaleungit. Aing ot mencat wah. Sinar nu kos kumaha maksudna? Kieu. Astagfirullah. Tanaon kami hurung kitu eta. Oh gitu. Tah aing kamari teh ngimpi kitu. Jadi aya sinar asup kena awak aing teh. Aing jadi boga kekuatan, bisa ngaleungit gitu. Bisa ngeluarkeun seuneu, naleungeun, bisa ngaleungit. Wah kedunya arek ka cai heula yang ieu yang bikin lah nya. Geus tuh. Kekuatan naon ya? Kekuatan ngaleungeun. Anjir, ieu leungeun asinan kieu ieu. Bahkan tadi teh sinar suganya. Sakuna nu juga di dinya. Keren ya bisa ngaleungitnya. Bener panu cek aing, sinar eta teh bisa nyeun urang aya kekuatan. Bener wah, ajib ieu ilmu bisa ngaleungit euy. Wah, pan urang nangis semoga kekuatan. Kamu orang pakai ngintip mandi kawahangan. Sia manu kitu pake ngintip. Ya, boleh tah. Ayo, kasih we. Ayo. Mana kawan mana enggak dulu wah. Biasa mah aya wah. Percuma dah jelema na ge eueuh. Itu orang mana wah sih banget wah. Panas banget wah ya. Aduh, panas Panas ya.
Aing kudu mayahani jelema deui kekuatan aing geus sempurna. Gimana ya? Udah ku aing ngajaran deui. Ulah ka mana-mana sia nya. Ulah macem-macem aing geus jago ayeuna geus ya. Sakitu doang. Siar keluarkeun naon deui? Geus jago aing ayeuna mah. Oh, siapa ginikan baju? Aing buka cincin. Cincin dia lain teguna ya. Cincin berguna banget ya. Berkah ya. Yo, rasakan deh kekuatan aing. Aing ge naon? Cincin aing sakti. Paeh kan sia. Ulah macem-macem ka aing sia nih. Nyaho cincin aing sakti ulah macem-macem. Paeh kan sia. Ngomong-ngomong tadi kumaha ya cara?